Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana minkum famin ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. 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 Ini juga nuker susah nyarande gitu. Diajak amin ngahulang. Amin. Ternyata make kerudung pink teh gadis pete ini. Cing atuh kahayang mah ini mah make kudung hideung. Direret ku juru panon jiga gadis teh make kudung pink pete ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amin. Salatan tulqi biha ruhba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafiqin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil zalimin. Diberikan kusadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma ij'alna min hiyari ummatih wasturna bizaili hurmatih wahsurna godan fi zumratih. Allahumma barik lana bima rojaktana wa qina azabannar. Raditu billahi robba. Cintarik raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. Sudah. Nah, itu ditekolan kurang banyak. Lain ngewa-ngewa kuna. Dah jangan pernah bapak ngisah dah jangan. Oh, bantuin pasir bagus. Nah, cuma itu ngerti pernah bapak. Bapak ngomong HP. Menu kembali. Dawa sinyal aja. Takut. Apa nabi ini sarwa dibayar atau biar ini? Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nu dipayun hungkul, tapi baru dak hungkul tong dibantuan ku kolot. Siap? Siap Upin Ipin? Siap. Da ieu mah kahayangna teh kieu. Aya Susanti. Perempuannya muda. Kahayangna mah eta. Anak banyak susah. Tutup mata. Upin Ipin kieu. Hasbunallah bisa? Hasbunallah. Pegulit huntu ayah, ayah segitu lumayan. Berarti generasi orang teh masih kene aman. Ajan ayah Susanti apa? Hasbunallah apa? Cing ayana ieu di kerudung ibu-ibu hungkul, nepayeuneun tong dibantuan ku sisi. Keceu meuni nanggeui gado wae jiga nu susah hirup. Tenang ngaji mah lepaskeun soal ayeuna tanggal sabar tanggal genep jatuh tempo tanggal 10 tenang tadi ge kesepuhan baca sholawat insyaallah pan ditagih anget itu dibayar ini pain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Enak cenah digigir dengan saha misalkan sorangan. Hasbunallah. Alhamdulillah. Apapun tentang kesepuhan sadena disungkeun ridho. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayeuna maneh. Tukang ngagandengan batu. Iya, naon HP jeung didedet-dedet kana ceulik kitu ya. Aduh, bener. Kurang amplop teh kitu, Cek. Ya tinggali makanya dipulangkeun ku sararea tingali itu keur ngalikeun di dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak punten nu cingogo nyalira. Geus tong ditingali ku sararea ya. Sempat nonton gerang-gerang ke kubangan saham kejeng dirinya seorang yang PDKT lain nagih lain sarang sadar hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du hadratul kiram wal muhtaram, para alimil ulama, para kiai ajengan, wabil khusus duriyah baginda Rasul, para habaib. Alhamdulillah dina yasa'ah
Urang sadayana lain hungkul kehadiran ku guru-guru urang sadayana tapi oge kudu riyah Rasul. Mudah-mudahan marantena para alimil ulama, para kiai, para ajengan nu janten guru simkuring, guru ece, guru barudak sadaya, para habaib khususna mudah-mudahan senantiasa ku Allah dipanjangkeun yuswa, tur disehatkeun amin. Diberkahkeun ilmu, berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Je da merek duit teh ka ajengan mah keuna ku lebar. Leres gitu. Mere pare mah ka ajengan teh keuna ku butuh komo usum mahal kieu mah. Leres gitu. Cik atuh ari doa mah da gratis. Doa mah gratis. Titip doakeun guru urang sadayana tadi para alimil ulama di mana bae ayana, mudah-mudahan ku Allah sakali deui sing dipanjang yuswa tur disehatkeun amin. Diberkahkeun ilmu, berkah rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Lamun poe ayeuna seug aya sarjana maot teu tong hariwang sabab isuk pagetoge ribuan mahasiswa bakal diwisuda jadi sarjana. Leres kitu. Tapi lamun poe ayeuna aya ajengan ngantungkeun saha anu bakal ngajamin isuk pageto bakal aya gantina. Teu kurang-kurang budak di pasantrenkeun 3 tahun lilana, 6 tahun lilana, balik di pasantren belum tentu jadi ajengan. Pesantren mana anu bisa ngajamin bahwa lulus di pesantren bakal jadi ajengan? Belum tentu aja. Estuning diizinan ku Allah, estuning diberkahkeun ku Allah ilmuna kakara meureun bisa dipake ku masyarakat, dimanfaatkeun ilmuna. Tapi titip oge doakeun ajengan teh sing jembar rezekina. Amin. Naon sababna tadi sabab lamun ajengan kondisina perekonomian di bawah rata-rata. Kasebutna cek orang Ciamplas mah miskin disebutna. Nu terjadina adalah fitnah kanggo saha lain ka ajengan ka masyarakat ka jamaahna. Nu bahaya lain ka ajengan tapi ka masyarakatna. Naon sababna? Di mana-mana aya ajengan perekonomian di bawah rata-rata, nu timbul adalah fitnah. Coba buktoskeun ajengan miskin perekonomian di bawah rata-rata, nerangkeun bab zakat, nerangkeun bab sedekah, kumaha cek pasti ngarobrol di tukang Allah eta mah hayang dibere zakat. Allah eta mah hayang dibere sedekah. Ajengan nerangkeun sedekah, ngajarkeun hayang dibere sedekah padahal heueuh. Kapan eueuh di imahna. Harus kitu tuh. Beda jeung lamun ajengan kondisina beunghar, tibatan menta kalakah nyontoan mere. Tibatan menta tuang kalakah maparin tuh. Tak doakeun guru-guru urang sadayana sing dijembarkeun tur diberkahkeun rezekina amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan militer atau napi sipil, mobil khusus Bapak Babinsa alhamdulillah nampak hadir regreg ece di hadiran ku Babinsa mah nya nangtung sadik yuk diukur sadaya regreg sabab lamun ieu acara teu diwidian ku aparatur pemerintah aduh subhanallah moal laksana ece komo urang mah di dieu syukur alhamdulillah saurna nu ngayakeun teh deui lamun aya nu ngayakeunna teh DKM geus teu aneh ieu mah nu ngayakeunna saurna aparatur pemerintah ke RT-an anu aya di wilayah RW aku mau coba beda-beda aja pokoknya mah RT nu di dieu saurna khususna RT 06 saurna Allah ya karim mahal ya teh 2 tahun yang lalu pan loba acara pernikahan di pending, loba acara maulidan di cancel, keur usum panyawat maleres gitu. Naon sababna? Oh usum panyawat teu diizinan ku aparatur pemerintah, acara moal laksana. Masjid ngalaman ditutup cek ka Batu Jajar mah. Ngalaman abdi ditawaran di Kopassus, Ustaz bade ditutup masjid. Aduh cete entok. Gitu kadieu kantor ditutup masjid daerah dia henteu. Ditutup kumaha eueuh jamaah. Nu ditutup sote anu pino jamaahna. Telat diseritis eta mah. Cing bekem ku sararea. Kesurina bareng ieu. Pan urang mah kitu lin. Masjid ditutup riweuh. Hari masjid dibuka, buka bener tuh. Masjid ditutup, singkopak, masjid ditutup, masjid dibuka. Tong boboro ajengan, tong boboro santri, reman ge melak cangkeng masjid ditutup mah ece. Nya ge aing tara ka masjid, ari masjid ditutup mah teu ridho aing.
pan eleh pemerintah di dongsok itu mah yang geus naon buka lah penting jaga jarak. Geus dibuka teh lain asup ini deui we ngaleos. Kumaha teh. Sabab tadi urang mah boga jiwa masjid ditutup riweuh, masjid dibuka. Masjid ditutup riweuh. Nyanyi atuh jam. Masjid ditutup riweuh, masjid dibuka areueuh. Dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh hayang ulin hese hayang ulin hayang ulin hayang ulin hayang camping hayang touring hayang ngisi hese atuh biar aku nepi ka hese-hese modal aja kunaon aja ieu corona ya jadi hese modal mah gua montok ke ibarat hese ngisi KWC gitu. Oh meureun seperti jelas dah sabab make tatakolan. Coba tengok ka make tatakolan aja sok bisi bade ngarising heulan sok. Hayang ulin hayang ngising KWC ini mah gelis-gelis pada gonggil kira aku gelis-gelis bagus modal KWC hayang ulin hayang touring hayang ngising ade rek sakola sewehan teman tuh teu bisa kan ganti pertanyaan anak tadi mah hayang jawabna hese ya mah erek kan pertanyaan lagi rek sakola teu bisa rek sakola teu bisa emang untuk ke mana saware dipakai setor ke Bang Emo yang aya wae pika serius ke indungna teu budakna nya didoakeun jang sing panjang umur sing tong maot-maotnya maneh sing maot atuh kumaha teh pasal itu segala embung rek sakola rek hajatan rek muludan pan ieu teh eukeul ari ieu gerak naon ieu teh dangdut ieu teh oh bener itu tong nyusuan budak hadeupkeun balik atuh nyusuan budak amit orang jadi tempat di konsen udah jadi tinggali pan barang bagus nyusuan budak sih cuma Rasgeun nya piraku eureun pancan mulai lagi atuh da ieu teh lamun jual ngaji mah bubar emang tadi sawarajengan ge wayahna mah cenah setengah jam ngabodor heula kahayang napan gitunya tapi dah sensitif ketek aya ngaji serius diomongkeun balik ngondang teh nu kitu geus si kukut ayeuna ngabodor anger diomongkeun di masyarakat mah lah balik teh lain ngaji kalakah ngabodor we hungkul saras henteu serius diomongkeun ngabodor diomongkeun mata kuring mah lempeng we kumaha nu maya malah badedengnya ras mata kurang nuhun ke aparatur pemerintah ece geus diwidian acara malah difasilitasi agar kurang ngamalkeun Pancasila nomor kahiji berketuhanan yang maha melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi alhamdulillah. Panitia penyelenggara Bapak Ibu sadaya nu tergabung nu hadir nu berpartisipasi dina ieu acara mudah-mudahan urang sadayana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Punten bade tumaros kantos ninggal sim kuring dina TV henteu. Henteu. Hade mun aya nu pernah berarti salah ningali. Da urang mah memang can pernah kana TV. Bisi aya nu pernah na TV salah ningali. Da can pernah kana TV nah oke. Ceuk nu payuneun ece teh doktor. Ayeuna wah dengekeun. Nu payuneun ece teh dokter ece. Lain dokter, ai dokter mah S1 ilmu kesehatan, doktor ya. S3 ilmu pendidikan. Dulu yang di depan ece ini santri kudu.
santri iya ge karasep da yakin kudu di situ percaya sok ka dieu man saurang ka dieu kalau ningali ping-ping sawareh dulu yang di depan aja ini pakai jubah pakai gamis dulu tahun 2002 santri buduk. Alhamdulillah 2022 bulan November dilantik sudah menjadi dokter buduk. Buduk nama teuleung. Tapi teu naon-naon meskipun buduk yang penting buduknya buduk barorok kayak buduk barokah. Nah kumaha buduk barokah? Nu kumaha cing ieu hayang nanya buduk barokah nu kumaha? Mana hayang buduk barokah? Ka didoakeun baru buduk barokah. Mun nah aya cokolot mana jeung aya buduk barokah. Buduk mah nu barokah barorok. Jadi barokah. Paling barokah. Ya ngaji ulah sebut-sebut ieu Bandung mah. Teu nanaon buduk ge da ieu mah budukna buduk barokah. Cocok Ustad aya eueuh buduk barokah. Abdi tahun 2002 ti Cianjur dijajabkeun ku sepuh ka dieu ka Darul Falah eueuh. Ieu teh di Darul Falah ngobongna ge teu lila masantrenna mah ngan saukur 12 tahun. 12 tahun lila. Kita nah aja yang berapa? Da lain prestasi ya sama. Tahun 2002 dijajabkeun ku sepuh ti Cianjur eueuh ka dieu angklung-angklung naik angkot ngaborong mobil jeung sagala rupa da can buduk. Sup ka Darul Falah lantai 3 di keramik sawareh di granit teuing mitos. Teuing memang kudu, teuing memang kewajiban buduk we santri teh. 2014 rengseng ngaos diwidian ku almarhum almaghfurlah pangersaa Jugjang ayeuna mah geus aneh waktuna ngamukim. Diwidian ku pangersaa muka pesantren di ditu di Batu Jajar di Pangaoban ngadirikeun we pesantren sorangan lain warisan teu nyieun pesantren sorangan. Alhamdulillah geus boga pesantren sorangan sarua di keramik sawareh mah di lantai 2 Kobong Putri mah alhamdulillah santri abdi ge buduk. Berarti abdi mah budukna barokah. Tinu asalna saurang ayeuna mah jadi loba batur. Berarti abdi mah budukna geus bisa ngahasilkeun buduk-buduk nu sejen. Maka abdi mah di ditu king of the buduk disebut lagi raja buduk. Hidup buduk. Maju hidup. Itu cek. Alhamdulillah. Jadi abdi mah orang dia da unggal dinten oge. Ngaulang da ngadosenan di STI kawit mah di SMP mungkin sabareh mah aya nu kantos tepang nengnya ngan ayeuna mah tos di SMP da ditugaskeun di STI. Janten abdi mah orang dia teu kudu hariwang. Paham betul baheula abdi ngadodorong roda miceun sampah ka dieu. Harusnya cocok beja-beja era ya babinsa. Coba tenang, semua baik-baik saja. Keceplosan ceueuy. Kadang saya Satgas Citarum, teraskeun. Mun tadi mah poho henteu, Bapak tadi mah heureuy, Pak. Bapak mah main telepon babaturan. Teu jolaya sirinu. Abdi punten panitia sabaraha lami. Eta mah lain pengajian penganiayaan sateh 3 jam atuh. Cengkek we sakalian. Cekap saja meuje. Ayo ceng ngilu udunan teh ieu teh. Kana piti kesepuhan hungkul amplopna. Da abdi man etapat kegebegan eueuh keur diuk ningali duit daur-daur boboa jatah urang. Hate teh teu balik jeung aya acara nyawer. Sok takor eueuh sok kurang ti 500. Sedangkan jas nu dipake pan 700 satu urang minus 200. Can kope ya? Ayo mah murah nih. Nu mahal mah ilmu. Lanjut. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Tuturkeun. Ari ngaji kudu jempe, ari ngaji kudu kurang kompak, ari ngaji kudu ulah bari nyoo komo bari tibra bisi digondol kalong apa musrik. Oh musik kalau itu naon keceplosan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hari ngaji kudu ulah bari komo bari tibra bisi digondol kalong hirup loba nyeri komo teka berebel nu disalahkeun buer majar mane goreng sekali hirup loba nyeri komo teka berebe nu disalahkeun bu majar maneh goreng apa musrik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hirup loba nyeri komo teka berebe nu disalahkeun bu majar maneh goreng ake. Siap? Salawe mah 25 kurang kompak. Salawe mah 25 kurang tarik. Salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo. Bisa? Maaf kita ricing bisa tuh. Salawe mah 25 mobil sedan cetna awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa hade apal musrik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salawe mah 25 mobil sedan awewe zaman ayeuna bisa dangdan teu bisa. Terakhir melisi teka suka wening melisi teka suka wening masak hayam bumbuna koneng. Nah halagamna jadi ngaco. Da urang teu ngajarkeun kitu sih demi Allah. Melisi teka suka masak hayam bumbuna eta beungeut meuni gelowi ngan hanjakal huntuna. Mama baju nu koneng ke rumah huntu mah tos cenghar tos siap ngaji sok urang mimitian ngajina. Bismillahirrahmanirrahim. Oke jeung amin. Cing karek pembukaan pancan mulai ngaji lagi dalam mun teu dikitu mah bubar.
Urang teh di dieu keur aya dina raraga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad abdi mah panuju pisan pas ku Bu RT dan ngahubungi teh Bu RT matak tadi make lagu Bu RT gitu Pak RT abdi mah panuju pisan pas ieu spanduk teh dikintun aduh pas pisan memperingati Maulid Nabi sabab kamari mah sempet diulem dina spanduk teh merayakan Maulid Nabi atanapi perayaan Maulid Nabi ceuk urang kudu bisa ngabedakeun mana memperingati mana merayakan. Nah salah Ustaz lamun merayakan teu salah ngan langkung sae kalimatna memperingati. Nah begitu jang Ustad aja apaan kamari ge urang ke 17 Agustusan disebutna merayakan. Ari merayakan mah pan urang rame hingar-bingar aya lomba leres gitu. Aya lomba balap kurupuk makan karung. Baliknya lomba balap karung makan kurupuk. Lomba balap kelereng digegel sendok simpen kelerengna nyusahkeun maneh naon bukan nama dijijieun baheula mah balap karung aclok-aclokan ayeuna mah geus rame dina video cenah diuk budak teh talian helman bulitik teu bisa hudang deui segala rupa tah eta merayakan cing punten lamun ece dina perayaan 17 Agustus eta perayaan hari kemerdekaan keur ngilu lomba dipikir teh ku ece eta karung-karung saha dipikir teh ieu karung teh karung ti mana dipikir teh ieu teh karung teh halal atanapi haram leres gitu henteu asup we kalau penting mah meunang we ngabelesan urang lamun rek lomba balap kelereng make sendok dipikir teh sendok ti mana tara da sabab perayaan mah ngan hanya pakai rasa tidak pakai akal leres gitu leres bahkan teka pikir jeung teka rasa kadang-kadang mah sendok lagi kabawa ka imah karungna kabawa ka imah panitia karana nyakeun dikeun bae tah eta perayaan tah urang mah di dieu lain perayaan eceuk memperingati ari memperingati mah tina katana ingat ingat aya hubungan jeung akal ari akal tempat ilmu maka memperingati Maulid Nabi mah bil ilmi kudu make menang bunga bahkan lain menang kudu bunga da sabab tong boro-boro urang mata keur dina acara Maulid Nabi mah kunci nomor kahijina bunga heula bener tapi kudu disusul ka bunga teh kudu ku ilmu sabab tong boro-boro urang eceuk Abu Lahab wae paman Kangjeng Nabi pernah ngarasa bunga nepi ka saur Abu Lahab dina impenan tepang jeung Ibnu Abbas malaki tumba'dakum rohatan ila annal adzaba yuhaffaku ani kullu yaumi isna saur eta Abu Lahab kami disaprak maut papisah jeung anjeun da eueureuna disiksa di neraka aya sakola bager aya liburna aya sakola mah ngaji aya liburna aya punten ari siksa neraka mah teu aya hari libur tapi eta keistimewaan Maulid ece saur Abu Lahab nu disiksa ya Allah ya Karim malaki tu ba'dakum rohatan teu pernah kami panggih nu ngaran istirahat disiksa dina poe neraka illa annal adaba kecuali sanyana ieu azab teh yukhaffafu anni kullu yaumi isna kecuali ieu azab teh siksaan teh diringankeun diistirahatkeun ka kami dina poe Senin orang kafir musuh Nabi bunga diistirahatkeun ku Allah disiksa di neraka komo urang mah orang Islam umat Kangjeng Nabi bunga dina Maulid engke ieu diistirahatkeun ece penting naon teh malam Sabtu tangke urang di akhirat malam Sabtu mah moal disiksa aman amin amin tuh tinggal di calon neraka unggul masa amin nyaho gak icet nah jeung amin dari masyarakat neraka kan jadi urang belum bayar Sabtu berarti atuh naon mun ku ilmu ditapakuran berarti Maulid teh ulah sok cukup sakali ujug hayu muludan ambos kamari di nyarame ngandang balik ge ngora terus dihadiran ku pangarsa Bapak Haji Gugun Gunawan terus disawer mun dipageut nih hayang ngadukung da ka anjeunna mangka urang mah henteu teu nyawer mata can hayang ngadukung dihadiran ku babinsa ku para habaib urang mah geus muludan teh maju we ceuk ulah kitu ceuk bil ilmi make ilmu mun sakali urang hadir bawa bunga salamet atuh komo 2 kali komo 3 kali lamun dina poe Senin Abu Lahab salamet ku sabab pernah bunga dina poe Senin berarti urang oge penting ayeuna bunga penting ayeuna salamet
Tapi kan belum tentu poe isuk salamet. Berarti kurang kudu dipapai iraha jeung saha di mana anu bakal mulu dan malam Minggu. Iraha jeung saha jeung di mana anu bakal mulu dan malam Senin, malam Rebo, terus nepi ka papai saminggu. Insyaallah urang bakal salamet saminggu, lamun salamet saminggu bagja sabulan. Lamun geus bagja sabulan, urang bakal bungah dina waktu sataun. Salamet we salalawasna sabab 7 poe full urang ngiluan muludan di berbagai daerah. 7 poe full urang bungah ku ngayakeun ta'diman wa takriman li maulidi Rasulillah sallallahu alaihi siap gitu henteu? Siap. Ulah muludan ngan sakal. Papai ku cetengan di mana nu alus berkatna. Da lumayan eta teh katuanganna katuangan barokah. Geus dijampe menang batur sodakoh dituang ku urang jadi ganjaran, ka batur dituang ku urang jadi landong. Gitu. Keur mah urang bungah ngiruan muludan, keur mah urang wareg, keur mah panitia bungah didatangan ku jamaah leres henteu? Sadayana euceuk aya kamaslahatan aya kamanfaatan. Alhamdulillah. Maka memperingati Maulid Nabi abdi mah panuju pisan sabab kalimatna memperingati diingat make akal ari akal tempat ilmu berarti siloka lamun memperingati Maulid Nabi bil ilmi kudu make ilmu dina sabadana bungah teh tuturkeun ka bungah urang teh make ilmu. Pan urang mah salaku manusia boga jiwa licik jeung picik euceuk. Naon cenah? Salaku manusia urang mah boga jiwa licik jeung picik. Lamun teu pati diajar, lamun teu pati urang dibarengan ku zikir, eta licik jeung picik bakal menguasai diri urang. Yuk kasih contoh. Urang kasih contoh. Urang masuk nginget-nginget kahadean anu hiji sok ngopohokeun kahadean anu loba. Sakali mangsa abdi euceuk dina tahun 2004 kantos dina waktos uih tidak lupalah ka Cianjur bade nyanak bekal pan sok megat Madonna me hayang rada murah naik Madonna teh anu piatol euceuk. Supe kana Madonna piatol geuk teh diuk bagian pangtukangna gigireun aki-aki teu wau-wau acan. Ngejak ngobrol eta aki-aki teh meureun da ningali budak col dekil kuleuheu budu di kopel. Ujang di mana saha ngaran rekamana meureun panasaran ringkes we dilalakonkeun abdi teh komar teh abdi teh di dieu mah santren erek kuwi ka Cianjur nyaaheun eta aki-aki di ongkosan abdi 10.000 turun di Padalarang. Begitu turun abdi lipat inget nepi ka ayeuna euceuk eta aki-aki meuni bageur ka abdi mere duit 10.000 padahal kahadeanana ngan sakali mere duit 10.000. Nah ari kolot tuh mere duit unggal poe teh diinget-inget. Laras henteu? Nah kolot tuh berjuang ti mimiti keur aya di alam rahim nepi ka sagede kieu teh disebutkeun hade. Teh disebutkeun ageng kahadeanana, teh disebutkeun ageng manfaatna. Nah ari batur anu karek mere kahadean ka urang sakali nepi ka dipuja-puja ka urang. Laras kitu? Laras. Tah ieu teh cing-cirining urang boga hate licik jeung picik. Nah, ari kamu balik model kieu boh, dimuliakeun jeung sagala rupa. Dimimiti ayeuna cai herang, nepi ka cai herang deui kitu. Ada mah bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, itu tandanya kurang cairan, minum terlebih dahulu. Sok apalkeun. Bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, susah buang air besar, itu tandanya kurang cairan. Minum terlebih dahulu. Haus. Cing menang apalkeun tadi ti ditu ningali cap kaki 3. Teraskeun aja. Ari kamu balik nu anyar datang bari jeung sakali tausiahna ge belum tentu diondang deui, belum tentu panggil deui. Buat dimumule. Nah, ari ajengan satempat nu ngawurukan barudak nepi ka serak sorana ge, nepi ka beak wakosna ge, nepi ka teu damel ngawurukan barudak. Da urang teh disebutkeun mulia kade. Ulah kahadean anu hiji nepi ka nutupan kahadean anu loba. Mata kurang melalui peringatan Maulid ieu ku urang rek diinget-inget ya. Jasa Kangjeng Nabi teh sakitu seueur tapi sok kapopohokeun ku urang. Kusabab urang mah kasereg ku butuh, kasereg khusus. Laras gitu? Laras. Euceuk ngaji serius 10 menit budak geuy 17 kali. Aduh. Tah kitu pangarsan abi teh bingung aya ngaji serius geuy budak. Aya ngaji ngabodor dawuh bokeleun deui. Jadi kitu kudu 10 menit sekali bodor, 10 menit sekali.
Ini namanya jari jempol. Wow gitu lain caranya. Ini namanya jari jempol. Cing tarik ibu-ibu. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Ini bisa nak kalau perjempolan nih. Bisa. Kalau latihan lainnya, soalnya udah deh. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok ngobrol sih teh. Biar aku lebih ngaji jeung dirihun. Kunaon cetak ngompol ieu. Ngobrol kan tadi di awal ge ari ngaji kudu jempe. Kan make jadi ulah ngompol. Malah mun jeung dirihun jeung dirihkon. Bisa? Bisa nakol perjempolan ah. Benteng. So. Mana bisa-bisa tapi udah tuh cok lakon. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Lamun ngaji ulah sok. Gitu ya supaya mana teu ngarokok urang mah. Kan rokok simpan tak holir. Kurang make we di imah ngarokok teh nya. Nu kadua aja. Ini namanya jari. Kenapa? Ulah sedih gebuk itu mah tenang ya nih pas saya. Beda ieu curug urang tulunjuk kali sia. Kita kaciri pisan mah kekerasan bisa dilaporkan pasal 5 ayat 3 KUHP nomor 7-nya, Pak. Mau lah kegelan tonggong batur seri teh atuh seri teh. Waktu pada pagi itu sok aja cekatkeun sih mah. Bawa ka dieu cenah seri yang hareup ditu sorangan. Urang pulang. Jadi naon ya? Teh eta atuh ajengan ku RT teh ngaweana Ustaz kana ceramah teh sing rame di dieu mah gitu. Tak abdi teh di ditu teh gering pikir. Bodoh we di imah sorangan pamajikan teh seri-seri eta. Lebih kan nanya pamajikan, ya aku naon make jadi rada gelok cicing sudah. Bener? Kan di imah teh latihan ngabodor ka pamajikan sorangan. Budak doang teu sareuri, lebih kan nanya tadi. Aku naon make jeung tiga rada kitu cicing tapi duiteuan ieu teh. Naon ieu teh ngaranna teh? Ini namanya jari telunjuk. Si pompa katujang. Juk gitu. Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mun ka warung ulah unjak. Bisa percurukan nak? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Mun ka warung ulah. Bentar dia jari naon? Ada ulah dibalikeun kieu. Ai kieu mah tenang, abi ge teu ngarti ah. Ari kieu teu naon, tapi dikieukeun jadi ulah. Nah, kaya. Ai kieu bios ndeup. Ari dikieukeun. Ulahnya. Bisa kitu tak simbol teh pun tanda dia jari naon? Tengah. Oke jeung jari tengah. Pedah di tengah. Jadi kan dia disebut jari gigir. Ulah sok ngabohong ieu. Hirup teh sing konsisten. Kan ieu ge jari jempol lain jari gigir. Maneh mah ieu naon jari tengah, naon pedah di tengah. Ieu disebut jari gigir ieu. Jadi naon betul ieu? Kan jari tengah mah lain, jari naon teh? Naon jari jangkung, beda jangkung. Beda jangkung aja. Buat ieu ge disebut jari musakal. Lamun ieu disebut jari tengah, ieu kudu jari gigir. Mun ieu jari jangkung berarti ieu jari musakal. Gering pikir sebalik ngaji ieu jari naon. Ngaji heula. Tenang lo pakai stop lagu mau urang. Ngaji heula. Lamun guru urang seuk loba jasana, lamun kolot urang loba jasana, komo atuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kece.
salah sawios jasa Kangjeng Nabi nu paling populer anu diriwayatkeun ku pun guru nu sok dilalakonkeun salah sawiosna eceuk ya Allah ya Karim dina nalika Kangjeng Nabi rek mayunan syakaratul maut disumpingan ku malaikat Israil saur malaikat Israil ya Rasulullah salira ayeuna bade ngantunkeun ku kami rek ditembongkeun ka nyeri anu ngaran maut rek ditembongkeun ka nyeri ngaranna lamun seud dijumlahkeun eta angka ka nyeri teh sebut memeh gampang mah ka nyeri teh jumlahna 100 ceuk Ijroil eta nu 100 Gusti Rasul ayeuna salira bade ngantunkeun abdi nu rek nyabut salira rek naros ka salira ieu nu 100 teh urang bagi dua supaya salira teh nyeri teuing mautna sabaraha jang salira sabaraha jang umat salira kumaha saur Gusti Rasul aduh Ijroil nuhun pisan geus ditawaran ka kami tina 100 diekeun 88 anyeri mautkeun ku kami urang tandangan anu hiji bikeun ka umat kami cenah dibagi-bagi saeutik ewang hebat teu ceuk hebat Gusti Rasul mah urusan kanyeri heulakeun sorangan urang mah kan lamun aya bantuan teh heulakeun dulur sorangan betul pan ieu teh pesanan materi ieu teh. Laras henteu? Laras. Kade. Mata ieu jasana Kangjeng Nabi nu sakitu luar biasa teh patut ku urang diakui, patut ku urang disyukuri, urang geus beruntung jeung geus berbahagia bagian daripada umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi anu mata leuwih pantes Kangjeng Nabi mah dipepeling tadi teh sababkan sepakat para ulama ge kalimatna makna dari memperingati teh jero nama takdiman wa takriman ngagungkeun jeung ngamuliakeun nah make jeung kudu diagungkeun jeung dimuliakeun teu agung Kangjeng Nabi sanes justru rek ditembongkeun keagungan-keagungan Kangjeng Nabi justru rek dipake momentum rek ditembongkeun kamuliaan Kangjeng Nabi kalebah mana jeung Ustaz agungna Kangjeng Nabi jeung muliana Kangjeng Nabi dan ampi wartos teh Kangjeng Nabi manusa cenah abdi manusa da aya wartos ti pun guru cenah kul inna ma ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid nampi wartos teh sami we cenah jeung urang manusa leres ceuk sami pada manusia nama ngan bentena Kangjeng Nabi mah jalmi anu dibimbing ku wahyuna Gusti Allah di mana mimitina dibimbingna hiji bil ismi naon cenah naon hartosna ngaran namina asmana Kangjeng Nabi mah teu sagawayah sok punten anu dipayun tadi saha namina ieu saha namina Cep Komarudin Ustaz Komar Cep Komarudin dan lain-lain Jang Komar begitu nya aing ngaran panggung mah Dr. Uko ieu teh Cep Uko nan dina KTP begitu nya Komarudin Jang Komar ieu na sim kuring Komar ieu punten ari samemeh sim kuring lahir na aya nu ngaran Komar aya jawab psikopat samemeh kuring lahir aya nu ngaran Komar teu aya Mang Komar tukang las di tengah abdi ge samemeh Mang Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya Pak Komar tukang bukur tuh di Parapatan samemeh Pak Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya Aki Komar di Citapen tukang ngurut tuh samemeh Aki Komar lahir aya nu ngaran Komar aya Uyut Komar nu setruk aya teh bisa leumpang-leumpang aja samemeh Uyut Komar lahir aya nu ngaran Komar teu aya Juri Komar geus paeh jelema eta mah sekolah teuing terus gitu punten teh saha nami teh mohon Neng Sandi Neng Sandi samemeh teh Neng atau Sandi teh Neng Leli Neng teh nengnya samemeh teh Neng lahir aya nu ngaran Neng teu aya Bi Neng abdi ge boga bibi ngaranna Neng leuwih kolot si teh ngape ada tulisan si teh di kejauhan mah teraskeun ai samemeh Bi Neng lahir aya nu ngaran Neng teu aya Mak Neng tukang jamu dan abdi oge samemeh Mak Neng lahir aya nu ngaran Neng aya Nenek Neng samemeh Nenek Neng lahir aya nu ngaran Neng aya Jurik Neng terus gitu henteu jadi Jurik Komar aya Jurik Neng aya
Jadi Abah Komar aya, neng age aya. Hartosna neng jeung simkuring moal bisa bangga ku ngaran, naon sababna make ngaran teh ngan saukur urut batur. Pernah dipake batur, gampang nama ngaran rongsokan dipake deui ku abdi, urut batur dipake deui, nah make jeung bangga ku ngaran. Tapi junjunan orang sadayana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejarah membuktikan dan mencatat tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad sebelum baginda Rasulullah lahir. Kali ini sejarah mencatat dan membuktikan tidak ada satu orang pun yang bernama Muhammad sebelum baginda Rasulullah lahir. Kita bisa gitu ecet. Ku Allah dikunci ngaran Muhammad teu meunang diangge usaha wae oge sabab eta nami teh rek dibikeun ka hiji jalma anu pangmulyana Sayyidul Anbiya, Sayyidul Bashar, Abul Anbiya. Oh, luar biasa ecet. Namina dikunci ku Allah ulah dipake usaha wae rek dipasikeun ka hiji jalmi nu mulya. Wa utiyakum fil manami faqila la innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wadatihi Muhammadan li annahu satuhmadu uqba. Kerdina kandungan kene Gusti Rasul geus dititipkeun ka ibunda Sayyidatuna Aminah, omat lamun engke lahir namian ku anjeun ieu Aminah murang kali teh Muhammad. Lahir Kangjeng Nabi aja gubrak ke alam dunia dipapari Nabi Muhammad. Survei membuktikan 571 Masehi diberikan nama Muhammad. Tahun 2023 hari ini bukan hanya di Cihamplas, di seluruh dunia nama yang terpopuler adalah nama Muhammad. Di kelas begitu di absen ngaran Komar ngan hiji Komarudin hadir, Neng Sandi ngan hiji hadir. Tapi nunami Muhammad di kelas abdi aya 5. Hiji Muhammad Firman Hardiansah hadir, 2 Muhammad Ridwan hadir, 3 Muhammad Salwa Gajalba hadir, 4 Muhammad Zainal Arif hadir. Dulu tidak ada yang menggunakan nama Muhammad karena Allah mengunci nama Muhammad tidak boleh digunakan. Hari ini survei membuktikan nama terpopuler di seluruh dunia yang paling banyak digunakan setelah diberkahi oleh Allah adalah nama Muhammad. Alhamdulillah. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna. Wabarakatuh ya Susafa Safa Safa Urang nadom sundakeunnya bios cai herang deui cai urang kompak cai herang deui cai uyuhan henteu era nyuguhan cai cingkari cai akan baik daun di Ciherang di teh Ya rasaan. Aduh. Dangre aya rasaan di Ciherang. Nah Ustaz teh hayang naon atuh hayang naon Ustaz hoyong sholawatan. Ya Habibal Qalbi ya khairal barah ya linci tabil hati Rasulullah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Urang ngadom sundakeunnya ceuk
Hayu urang ngopi bareng. Hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal guru tinyukeun guru anterkeun bareng guru tinyukeun bapak lain gagaro sok Pak guru tinyukeun lain gagaro lain guru tinyukeun terasa kitu nepi ka datang terus gitu guru tinyukeun apa deh nanya kopi pilih kirang jelas kurang di awal siap pilih panitia nanti kaku hayu urang ngopi sareng mana mau tadi tapola wah yang kopi sarua oh sarua tenang dipamentakeun nya hayu urang ngopi sareng Pak Kiai di majelis urang ngahiji kopina kapal guru tinyukeun guru tinyukeun guru kan terasa gitu guru si bapak nepi ka menta cai ka tukang sound system cing kepala cai ai era cai tapi cik urang mati awal kuat nepi ka hayang kopi ge kuat adu regeng heula Gusti ya Allah jika ka saha wae kan abdi teh orang tieu Gusti guru tinyukeun guru anterkeun guru tinyukeun guru kasihan jalan kanggo kopi kasihan jalan guru tinyukeun guru anterkeun alhamdulillah Gusti di mah bagja yang kepikir kudu shalawatan telah oh bisa biasa Pak nuhun mudah-mudahan rasehan halo da cek sadaya karaya kopi di dinya teh abi ge meunang hese sumpah iya atuh ku citiis atau kan nungguan tiis orang tulikan sholawat Nabi Yos intajid ya qoha binuril hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah jika bidinillah ya Habib Allah ya Habib Allah ya Bashir al-Khair ya Rasulullah ya Dalilan Nur lupa diluwihan dari kopi na hiji biasanya ada sundakan aja makanya kan sungguh kurang lamun tos atau kurang kompak kurang lamun tos dicocol make ini apa apalun coba latihan ulang sebelumnya coba wah ayo udah mau lantai tuh suka latihan yang tanya
coba. Urang lamun tos dicocol make rotina cukup pamere tiba haji huruf anterkeun roti huruf jajakeun roti huruf anterkeun roti huruf jajakeun roti da urang ge teu bodoh ieu melain roti bolu sing demi Allah di pangauban ge bolu da teu ngeunaheun leguna make bolu mah coba urang lamun tos ngopi dicocol make bolu tuh ngajan gondrong ge punten ieu mah bolu lain roti tepuk tangan yang si Bapak. Nah, orang kalau pakai nih stok bodor dengan waktu ngespeak juga nanti. Cekek ya tuh nih. Mana mah dari orang mah nges ngke jeung ayeuna ge amplop mah geus dirapot geus. Jadi aduh sok tanya ka panitia ge. Teraskeun tong. Da ngaji mah cukup bunga heula mulu dan mata dingan lumayan geus katuturkeun ke ilmu ge. Ngan bisi lami teuing abdi mah da ari mubalik mah ceuk abdi mah jalma bawe lain jalma pinter. Di titah ngawangkong sajam bisa 2 jam sanggup 3 jam sanggup kan karunya panitia da ieu mah pan borongan lain harian. Ya udah mah harian mah asup jam 7 abdi keluar jam 4. Da ieu mah borongan. Sakna kita panitia teu. Karena sok buka di amplop. Jadi aing menang balik ceramah putih di amplop dirapet mesti asar karo ucap. Wah, aing rugi euy. Panas bodor dibeakeun dari bayaran angger. Aing menang dokter bayaran sarjana. Raskeun. Tong kasinggung ceuk lamun mau balik heureuy masalah amplop, masalah artos eta mah heureuy. Naon sababna heureuy pangbabari-babarina heureuy masalah amplop. Bisi terpercaya ku ece hese ngabodor cobi teteh ka dieu ngabodor sorangan sakali cobian ngabodor hese ngabodor jadi pangbabari-babarina ngabodor masalah amplop jadi ulah kasinggung balik teh mata duitan dan lain terus ka Bu RT Pak Ustad sabaraha aya ngulem Pak Ustad cek abdi mah tara ditarik teruskeun di amplop Sami mawon. Teraskeun. Jadi Kangjeng Nabi mah wajar jeung patut dimuliakeun jeung diagungkeun sabab memang ku Allah dimuliakeun jeung diagungkeunana nomor kahiji diagungkeunana jeung dimuliakeunana teh naon tadi bil ismi ngaran oge Kangjeng Nabi mah tos mulia. 2 Kangjeng Nabi dimuliakeunana ece bil ilmi tadi teh. Naon cenah? Bil ilmi. Ilmuna Kangjeng Nabi mulia, kacerdasan Kangjeng Nabi, kapintaran Kangjeng Nabi nu jadi ajaran urang teh pan berdasarkan ilmu teh. Henteu aya anu dijatuhkeun ku Kangjeng Nabi, teu aya anu dihinakeun ku Kangjeng Nabi. Urang buktoskeun. Kapungkur tahun 571 Masehi begitu Gusti Rasul bubrag lahir ke alam dunia disebut kate zaman jahiliyah. Neng bageur salira teh nu sakieu geulis jeung sakieu kompakna ece ibu sadayana ece teh baheula lain deui hina lain hina tapi ece teh zaman jahiliyah mah disebut nage jelmaan iblis. Baheula begitu Gusti Rasul lahir terus dewasa diangkat jadi nabi jadi rasul, baginda Rasul adalah orang yang pertama dan utama menentang ajaran bahwa perempuan adalah kaum yang hina dan jelmaan iblis. Dugi ka Gusti Rasul ditaros ku salah sawieu sahabatna, ya Rasulullah kami hayang jadi panguliana di hareupeun Allah. Mungguh salira hayang jadi jalma anu hade di payungan sadayana. Nah naon anu ku abdi kudu dilakukeun, nah saha anu kudu dihormati ku abdi? Saur Gusti Rasul, umuka ibu anjeun. Saha deui umuka ibu anjeun. Saha deui umuka ibu anjeun. Summa abaka kakara bapak anjeun. Awewe dina harita dihina ku batur, dikubur hirup-hirup ku batur. Cek Gusti Rasul, maneh tong waka ngahargaan lalaki lamun can bisa ngahargaan awewe. Hebat ente cek di saat batur
ngahina ka urang, ngajual belikan jadi budak seks dan lain-lain. Cek Gusti Rasul maneh moal jadi jalma anu pangmulia-muliana kecuali bisa ngamuliakeun heula awewe. Tegas nama indung salira hebat henteu. Tepuk tangan kanggo Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atuh meureun lamun kitu mah lalaki dihinakeun ku Gusti Rasul, jawabanna henteu. Geuning eta dina rumah tangga lalaki nu jadi pamimpin. Atau berarti gitu macam awewe dihinakeun dina rumah tangga. Henteu, kan surga disimpan di hadapan telapak kaki ibu. Mana anu dihinakeun ku Kangjeng Nabi? Mana anu direndahkeun ku Kangjeng Nabi? Ai urang mah pan kadang-kadang boga anak gua muji lanceukna adina disalahkeun. Urang mah teu bisa jiga Kangjeng Nabi. Ieu kaya urang mah teh sing bener jiga lanceuk maneh. Atuh nya di hate manehna teh diakur-akur dibanding-banding jeung lanceuk mah. Harus gitu ente. Baca adina teh mapan si ama memang pinter matematika. Da abdi mah teu bisa tong disarokeun jeung sia. Pan abdi mah jago lagi ngagambar. Ai indung kan tidak mau tahu. Muji lanceukna ngahinakeun kanu jadi adina. Kahatos kinten-kinten. Ari Gusti Rasul ma Allah ya Karim ngahina ngamuliakeun istri tanpa harus menjatuhkan seorang martabat laki-laki, ngamuliakeun laki-laki tanpa harus menjatuhkan martabat seorang perempuan. Eta ilmuna Kangjeng Rasul, muliana Gusti Rasul. Ari urang mah ngabageuran ka ieu ngarasa tersinggung. Ngabageuran ka itu ngarasa kasinggung sabab urang mah nyaeta masih kene tebih dina sifat kanabian. Mangga Wilujeng, mudah-mudahan sehat selamat sabar hasil maksud. Terus diweakeun ke panitia. Aduh, hayang buburu geus sana hayang nyopot di panitia. Padahal mah kasantri abdi we bisa di korting. Poho deui teh gimana sih? Oh di panitia nya kade ceukeun. Hartos henteu. Naon neng? Jadi pohonnya ada cek. Jadi urang mah beda jeung Gusti Rasul bisa ngamuliakeun kanu jadi lanceukna kadang-kadang sok ngahina adina. Urang kinu jadi anak pan kitu kadang-kadang sok muji kanu jadi bapak tapi ngahina ka indung, muji ka indung kadang-kadang sok ngahina ka bapak. Bapak mah galak teh jiga si mama mah bager bener muji ka indung mah. Kan bapak ku urang sok disebutkeun galak. Bapak mah bager. Mama mah teh jiga si bapak mah bager, mama pedit. Urang muji kanu jadi bapak kadang-kadang ngahinakeun kanu jadi indung. Tapi tinggal Gusti Rasul. Dimuliakeun ku Gusti Rasul awewe 3 kali di atas menjadi lalaki, tapi lalaki tetap dijadikan pemimpin di rumah tangga. Tapi sawarga anu sakitu muliana tetap disimpan di hadapan dampal ibu. Mana anu ngerasa terhina ku Gusti Rasul? Teu aya. Boh budak, boh wanoja, boh pemuda sadayana dimuliakeun ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah sadayana salatullah ala toha rasulillah. Salatullah jawab gue jadi kieu benar bisa cuma jawabannya benar cintari zaman siting apa lo? Roh hanya kalabakan. Zaman loba lalaki marake nini marake leji. Soalnya nini make lejing mah ulah nu make lejing mah parawan anu kiloanana 70 kilo teu naon. Begitu dipake lejing teh apa mantes. Nini geus 25 kilo sesana deui bukan mah sesa hirup kita mah make lejing ukuran XL ngilu mulu dan begitu marhaba diu beanger lejing nama di handap
ngilu nangtung amit aja saha apa tuh anu pertama mempopulerkan legging Spiderman nyaan sok aja tingali saha anu pertama make legging Spiderman maka lamun aya nini make legging sebut saja dia nini ngaliwat hareupeun coba di kamana Spiderman Bete bagus Spiderman nyaan Kecil jam 12 abis lilat ring dan solawatan yang segala rupananya sanes waktu suwe tepang deui hawatos bisi seueur anu bade kaul bade segala rupa titip sing bungah dina maulid nabi ye make ilmu supaya diaku jadi umat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanes waktu tepang deui sareng sim kuring lamun anu boga foto video dan lain-lain tag ke Komarudin Cepuko wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hadirkan ya guru laksana tiga pihak kebersama guru-guru sadayana pemimpinnya nombari sopari mau iro hasilnya ke orang sadayana bersama